Sore-sore kota tengan neangan opieun, ah ieu mah urang nyeblak sugan mah. Beneran ieu teh bahan-bahanna kumplit di bumi, di urang cuskeun we ayeuna mah. Assalamualaikum baraya, kumaha ye dadaramang? Ieu teh nya keur digawe teh meuni asa lungleng, cita ieu teh meuni opieun saeutik-eutik acan tah ayeuna mah mumpung aya ieu nya bahan-bahanna urang nyeun seblak we. Kabeneran ieu teh si cabena teh meuni eueuh hiji-hiji acan kamarana nya apa abina teu meuli kitu. Tapi bae we lah urang ku cabe bubuk we tina desaku untung aya ieu teh satengah deui. Urang peupeuhan heula we ieu teh si bawang bodas jeung si cikurna teh meuni tu ngacleng we jadina teh. Al atuh da meuni teu as tah ayeuna mah alhamdulillah geuning geus lembut tah si cikur jeung si bawang bodasna. Anggeus si cikur jeung si bawang bodasna mah lembut urang tagenkeun we si wajan saktina nya. Da ieu mah si wajan eueuh ka era teh geuningan walaupun hideung tapi ieu teh bermanfaat. Mun wae hideung oge da sarua jeung nu bogana hideung. Tapi ieu teh nya berguna pisan si wajan ieu teh da heueuh geuningan keur nu leutak-leutik mah ieu teh unggal poe dipake. Atan wajan gede anu aya di imah. Ieu teh si numis bumbuna teh geus karasa seungit nya tah lamun geus seungit kieu mah urang campuran we ku cai. Nah sambil nungguan ayeuna ngagogoplak caina ieu teh urang nyisikan heula tah aya sosis. Beneran ayeuna mah nya si sosis kieu teh aya kemasan leutikna jadi bisa we urang teh ngirit. Ieu mah 3 sosis kieu teh hargana teh ngan 10.000 dina sabungkusna teh. Terus ieu teh ditambahan basreng 3 siki mentol loba teuing we ngan ieu mah hayang aya loba rupa-rupana. Lamun sisikan mah urang abuskeun we kana wajan si sosis jeung si basrengna. Kucek-kucek we sakedeung supaya henteu nararempel eta da geuningannya ari geus disiksikan masuk nararempel embung hariji. Kita terus boga bakso sabungkus urang abuskeun we si basona ge dihijikeun jeung si basreng jeung si sosis nu tadi. Ngagoleh we supaya ieu teh merata nya engkena teh meh kacaian. Tah lamun geus ngagogoplak kieu mah urang abusan we si penyedap rasa jeung si gula bodas. Diaduk-aduk deui we nya supaya merata tah si bumbuna teh. Itu lain keur soranganna nya kabeneran ieu teh aya Mamah Mitoha. Keng teh emak abi teh meuni asa eueuh opieun urang nyeun seblak we nya. Heueuh atuh cenah geus lila teu ngopi seblak cenah. Jadi ieu teh masakna teh loba satopleseun ya keur duaan sugan we wareg kuduaan. Keun we nya mah eueuh tulangan oge cenah nu penting mah urang mah wareg we. Poe atuh ngagegelan tulang cenah mending dagingna we. Cekeng teh tulang eueuh daging eueuh ieu teh. Ieu teh kabeneran si seblakna geus asak urang menikmati heula seblak we jeung si Mamah Mitoha nya sakitu heula video ti abdi tong heula bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.